Dikarenakan tadi teh aya gerohaneun tos we ku abi teh dilanjut. Halo guys, assalamualaikum. Tadi teh nya sareresna mah abi teh tos uih beberes luar bumi teh bade langsung ka bumi, tapina sateu acan ka bumi teh sapertos biasa da sok kokocok heula. Ari pek teh teh dina tempat gerohaneun teh aya gerohaneun guys, janten ku abi teh di gerohan heula da geuningan si gerohaneunana ge henteu seueur mung aya 5 siki ieu teh tilas bala-bala. Tadi si mamah tos we ku abi teh langsung di gerohan geuningannya ieu teh sareres mah hese tadi teh kukusekan geuningan dan rarempel bangsa tariguna geuningan tos we ku abi teh nya langsung diberesihan tuh. Alhamdulillah bersihnya guys. Abi teh salama gegeroh tadi teh mikiran abi teh nya bade beberes naon deui tos we abi teh langsung ka bumi. Ari pek teh nya di bumi teh ningal oh nya ieu teh asa hoyong nyeusehan hordeng meungpeung aya luklin sesa luklin geuningannya guys tilas kamarina tos we ku abi teh sadayana dicoplok-coplokkeun si hordengna teh guys. Tingali hordengna teh ya Allah meuni laledok gitu warna pink jadi warna abunya meuni hayang seuri sababaraha taun atunya teh diseuseuh-seuseuh ieu hordeng tos we ku abi ge anu di kamarna ge ieu teh bade diseuseuhan guys, bade dicoplok-coplokkeun tuh nya. Alhamdulillah sadayana atos kenging dicoplok-coplokkeun. Tingali meuni harari deungkieu araranehnya padahal hordeng teh nempel tapi na kunaon make bisa harari deungkieu tos we ku abi teh langsung dicana ka WC guys. Da soalna ieu teh bade kuluklin diseuseuna teh janten ku abi teh bade di banyurna ge ku cai panas, tapi sateu acan di banyur ku cai panas si luklina ge ku abi teh bade diawurkeun heula teras ku abi teh dikeueum ku cai panas anu ngagolak soalna amih kapiceuna noda hitamna. Singkat cerita we nya guys ieu teh si hordengna teh atos garing tadi teh ieu teh sonten ku abi teh dipasangkeunana teh. Tingali ieu teh si hordengna teh ku abi teh atos diistrikaan atos bersih geuningan guys. Katingali teu meuni kinclong kieu nya ari tos diseusehan mah ari tadi mah meuni buladi geuningannya guys. Asli ieu mah nya tina produk luklin abi nyeuseuna teh. Tingali meuni herang kieu Gusti nu Maha Suci jiga hordeng anyar we nya. Tah ku abi teh nu hiji deui ku abi bade ditempelkeun da anu di kamar mah tos ditempelkeun geuningannya. Meuni asa ku gregeteun ti tadi hayang nyobaan tos we ku abi teh sadayana ditutupkeun heula padahal ieu teh siang keneh. Tah kumargi atos beresnya hatur nuhun kanu atos ningali video vlog abi. Hayu anu bade meser luklin di keranjang kuningnya guys.